Yang amun sakirana aing sugih dia hayang naon yang? Dia kadang nek sugi bae. Atuh teu nyahokeun yang. Teu nyahokeun mangke ku Gusti Allah dibalikeun. Heuh, dibalikeun dia naonna sugi dia malah madarat. Makana dia doakeun aing yang supaya aing geura gawe, supaya boga duit, supaya bisa ngalamar dia yang. Percuma ku aing didoakeun ge ari dia ngajedog di imah bae mah. Atuh kumaha yang jauh nu ngajak digawena ge. Atuh moal ge aya nu ngajak gawe kana dia. Dia na ge aya di kebon bae. Atuh kumaha aja pagawean aing na ge di kebon. Pindah yuk, aing bisa ngagubrak doang di mah yang. Laju bengke aing paeh di dieu, ragag dina ayunan. Sayu. Tuh, Tem. Contoh si Kiwong. Si Kiwong mah di lembur ge. Boga penghasilan. Boga penghasilan. Emang usaha naon kitu seta? Usaha saya tak dagang sayuran. Duh bener bae dagang sayuran. Dia naon yang serikeun. Atuh aing seureun bae aing mah dong doeuh. Beneran usaha nu lain bae kok dagang sayuran. Saya tamanya dagang di lembur ge. Menang penghasilan halal. Terus bae apung-apung si Kiwong. Aing mah lain ngapung-ngapung si Kiwong. Pang dia mikir bae di lembur usaha naon. Yang, atuh kan aing usaha yang unggal poe ka kebon, melak dangdeur, non eta lain usaha. Atuh eta mah kebel ngahasilkeun duit. Meureun nangguan 2 bulan 4 bulan kana ngahasilkeun. Ari sasapoe dia dahar kumaha? Atuh wancina dahar mah dahar yang buktina aing. Non melak dangdeur anu panena 4 bulan, 6 bulan, jawan cina dahar mah dahar bae unggal poe ge. Atuh setidakna mun dia gawe mah dia mun hayang nanaon kabeuli. Rezeki mah geus anu ngatur yang. Engke ge wancina boga mah, boga masih boga duit, boga duit. Dur, sayur. Kumaha dia be? Si eta dulu. Dagang sayur dia, Bang. Heula aing mah jualan. Tah, jajan atuh jajan tah buah tah cuma mah bikin buah tah, salak, jeruk. Kira milih mah eta, aya salak tah, jeruk. Salak paling salak leuweung wong dia mah. Ih dia. Tem. Dong dangder tem. Asa-asa yang dendang dari kenal aing. Kendal tina naon dia. Dendang dari aing dia imahnya. Macam-macam. Soalnya di kebun aing nyebar untung pucukna. Aing mah menang impor dondangderna ge. Impor timaan dia, Wang. Naik dari pilihan tah, salak, tah jeruk, tah jengkol tah. Kamu si Rayang, geura meuli. Gedang tah. Bener ini dibelikan. Geura. Gula dia Aing kudu milihnya. bager kena kabogoh mah. Atuh lah Wong, aing mah trok pelit kana kabogoh mah. Wong i jengkol baraha. 2000-an. Murah amat. Atuh murah yang nyengkol lagi menang maling. Ih, macam-macam eta Iya, jengkol. iya, nanya. Mahal di eta. Eta genjer. Dia dagang bener bae. Ieu mah lain ganjar nu kieu mah, daun cariang. Iya, genjer ti Cina aing dia meuli impor eta. Kita aing meuli hijinya beraya. Kadenya aing mah daun Eta genjar. seribuan. Serbuan. Tah jeruk jeung nyambel tah. Ih jeruk non ieu. Eta santang madu eta. Tentang madu. Oh, di batur mah di urang dong. Yang karak ngadenge baraha ya? Eta 3000. 10.000 ih mah harga. Murah. Yo, Murah ya gitu mah, daging maling. kebo tah. Geus sih be. Sabaran Wong. Tah, iya 3000 ditambah 2000 5000 tambah 1000 6.000 karek mai. 6.000 nak rek mah. Tah tuh eta daging tah. Ieu daging kebo ieu. Oh, daging kebo. Saparapat nih paling ieu. Karena iya setengah kilo iya Sabaraha? 12.000. Murah amat daging 12.000. Nang Bener maling nih kan, ya? 12.000. Murah. Murah nang maling mah. Macem-macem maling naon maling. Eta melina ge jauh. Geus sih be ibe. Baraha hitung? Yalah, 12 ditambah genap 25. 25. Bonusan deh ieu. Dendangder. Dia melina ge saeutik. Ta bonus mah ieu bae ya, hiji ya. Ya salah, iya.
Ya, jangan nyambel ya, hiji. Atuh aing geus meuli mah wong. Ngesting tambahan. 25, Nusan 25. didasakeun ka ditu yang. Berapa tadi, Wong? 25. 25.000. Wong. Nah, Tambah Wong. ngisienkeun ngahutang. Atuh Wong, sorangan aing tigawe Wong. Aing? Ya. Dung aing mah aing buat bayar, pokoknya bayar. Geus ki bae. Kai mah bung dia kayak sore. Harus dah nya. Heeh. Karena emak dia ge boga hutang ka aing ta. Kemari barahaeun tanya. Harus dah kowe ngun bohong nya. Bijakeun kowe si mama ya. Oh, bener Wong. Nunduknya. Hayang mah ngamodalan ngabelikeun ka bogoh, teu gablek duit. Miskin, malah riskin. Mai teh mana dia? Di ditu aing si Utem. Pandai mah sayuran. Kan si Kiwang nggak lewat. Si Utem nggak dulu. Atuh aing dibelikan sayuran. Emang si Kiwang jualan sayuran? Jualan? Kayak naon? Jengkol. Iya. Daging. Iya non ya. Iya poho aing ngaranna. Iya. Iya kangkung Cina. Baraha ya hargana? Kabehna tah? Atuh daging 12.000. Iya sisana 6.000. Jadina 25 kabehna. Heh, dia 6.000 ditambah 12.000. Atuh 20.000 mamai. Aing setenya holas ting. Si Utem ieu nu mayaran. Boga duit tumben saya tak. Atuh boga meureun. Geus lain baliknya. Ilu aing ya. Amanteun aing dia masak. Cabai aing bareureum ya lumayan. Wah, yang nyambal-nyambal ya. Lumayan bareureum kieu. Udah sayuran lagi aing mah. Cuma buka tanggal cabe-cabe lah. Si Kiwong can aya ka dieu ya. Yang sayuran biasana geus aya ka dieu teh eta. Aing boga duit 10.000 lah. Nomor hutang amana kamari 5.000. Beli aing 5.000. Lumayan tas tambal dia tah. Boga cabe 3 aing. Mak, Naon deh dia? minta duit aing mak. Tadi teh naon? Motong buuk mak 25.000 be mak. Beungeut ya 25.000. Aing boga duit teh 10.000 perak rek mayar sayuran tuh kejauhan kamari nya hutang 10.000. 5.000. Eta 5.000 deui ku anjing dibelanjakeun. Tuang isin mak dulu buk geus gondrong mak. Nek sampai jubur elos buk dia mah dipotong bae tuh make gunting jukut tuh. Segede naon tuh gunting. Udah aja mak. Kasus ting teh buk ieu di sekolah dia belang potong bae. Dia mau dipotong ku guru dia, dipotong ke beheung dia tah. Bae. Tulen naon mak, engke na aing dipanggil neng at naon ke mak. Sabar teh yang penting menyatu sebeuh. Dia kon dibikin ka dia 10.000. Aing mau bisa mayar hutang ka si Jawong. Mau nyatu. Da jatuh naon dia jatuh jukut da daharan ku dia. Mau buka hutang ka si Kiwong. Boga aing kamari 5.000-eun. 5.000 dia anjing mi sayureun. Untuk duit segala macam. Dia naon jeung dia nyukur buk segala macam. Geus ka deui. Duit na goceng doang. Atuh anjing mi sayureun. Yang aing bae tuh mak. Bara-bara jeung dia berpat jus dah ku aing. Dahar tai. Daek mah telok emas mah di Bakasem. Lok emas segala macam. Dong boga balong lok emas sampai dia. Terus tai naon? Kayak aing daek. Tai mak. Ha, kon dibakasem daek. We. Iya, Bu. Ada letaan boga cabe ke tilu-tilu lah. Nang gua si Jawang gua kebal-kebal teuingnya sayureun. Coba yang likan cabe ka itu tuh. Bung aing. Berduit teu kumaha. Duit segala macam. Aing boga di 10.000 ge jeung mau sayureun segala macam. Dulu mah buk aing geus gondrong mak. Sabar teh ngelos, nek bukna sampai sakitu tah. Apa penting aing mah nyatu. Udah tuh. Cek aing naon ge kudu ku nyatu kabeh. Cok odol bae, kuari mah ulah sok hayang balagu. Teluk emas segala nyukur. Cukur bae ka barudak tuh. Tah si Jawong tah. Mana saya teh gerak ka dieu? Tuh mak, tadi yang tam ngeracabe kumanya. Oh, saya cabe ka itu lah. Aing ngeracabe mah nya. Saya satu. Tuh, sayur ya. Ah, Jawong asa naon dia tah? Tak loba tah. Cobain dulu.
Mana jauh ya? Naon ya? Tuh. Di itu tuh tadi beak, tah tinggal eta dong dondang deur tah. Gak poe ada lundang deur bae, boga kebon lagi. Ayo. Eta ada daging kebo tah kan eta. Ieu naon? Sama ieu lok pindang. Ieu naon ya? Biasa Coba ajuh amat dia mana milihnya lagi di dieu. sayur gedang itu mah. Ieu naon lah? Ini malah pentong. Geus ieu bae aing tilu ya. Sabaran. Kamari boga hutang ya. Ha? Goceng kan. Ha kamar 5.000. Tah ieu tah. Eta 5.000 jadi 35. Tuh 5 kumaha dia? Tuh 5.000 jeung 5.000 10.000 teu bisa ngitung meureun. Si Utem tadi 25.000-an. Heh, hajai saya teh meuli naon? Meuli daging tadi meulikeun si Mamai, meuli jengkol. Gagah saya teh mentah sampe duit ke aing 25.000 jeung nyukur segala macam. Kumaha tah saya teh? Tem. Naon mak? Ya, naonan dia tadi meulikeun si Mamai segala daging segala naon, belajaran bae kitu dia. Ngan eta doang mah daging 12.000 jeung sayuran 6.000. Sayuran 6.000, daging 12.000, atuh udah 18.000, jawab. Bisa ngitung teh ya. Tuh kapan ngahutang? Atuh syarat bae 18.000 jeung nu aing tah 10.000-an, 28. 30. Tilu ultimat 28. Geus bayar ka dia bayar ya. Bolokonan bae ieu mah. Bayar mak. Kota segala macam aing boga duit 10.000. Tah, saya teh tah. Aing Jual dangdut, jual naon tidak kada dia. usaha aing bangkrut di hutangan bae mah. Isin bae ieu. Tah, mau kasih teh tah. Agihna. Aing mah 10.000 dia koin bayar. Asup heula ka jero nyokot duit. Nana, Engke atuh sabar, tah saya teh. Agih tah kasih tah. Jual-jual naon ka dia kali kurang. bangkrut. Malah ngilu mak ka jero mak. Weh, bayar heula dia. Engke bae wong jagi suk wong. Lagi sok nahan kuari. Jagi suk bae wong. Aduh, dak. Kieu cara nama bangkrut aing. Bayar mana ya? Terek sabar amat ya. Aing 10.000 tah. Sudah tah, bayar bae tah kudiak tah. Wong jagi suk bae wong. Besok Bayar kuari Aduh, jual-jual dangdut rugi batu. Jualan di hutangan bae. Atuh kumaha mak? Ih, aing. Greget anak karya. Itu ngebalikin si mama segala macam. Jual aja dangdut ka tuh. Pabur ka tuh lah. Salahkeun bae aing mah. Aduh, jual dangdut ka tuh kana mangot oi. Engke sama urusan saya tah. Geus tadi bae kasih utang bae kadina. Mun gede nih jual mana? Rahman doang ya. Kita di bewong. Aing dak. Bangkrut aing jualan ieu mah. Unggal poe aing di hutangan bae. Boro-boro untung ieu mah.